Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng Bang Beberahman. Mangjaya sapara kanca bari neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ke-20. Sami-sami ngabandungan harita teh para wargi si Bogel nepungan anu jadi guruna nyata Bah Gantarang sanes Bah Garantang mah Bah Gantarang cenah Agantarang gitu baheulana rupina kitu aduh atuh salajengna nyaeta bapana si Bogel parantos mulih ka jati mulang ka asal akibat kaserangku si Gombrang teh. Janten para wargi sadaya memang nasibna ieu bapana si Bogel dugi ka tiwasna teh akibat kaserangku keris anu ditujukeun ka Gobang sanes Gobang keris. Gobang atanapi bedog nu ditujukeun ka si Bah Gawok. Nyataku si Gombrang. Ieu para wargi sadaya numutkeun carios nama ieu teh senjata ieu oge nu dipake nelasan si ieu Bah Dempak. Bapana si Gombrang gitu para wargi. Dari cerita silat mah kieu atuh silih bales gitu. Jantan memang di luar dina aturan ieu urang silaturahminya kedah naon silaturahmi silih hampura carita silat teh silih balasnya para mitra. Namun sok sanaos kitu ge tugas urang teh ngaberantas kadoliman. Sanes ngaberantas jalmina tapi kalakuan nu teu benerna. Mugi-mugi kalakuan nu teu bener teh atuh model Bah Gawok sapara kancana anu kapungkur ngaranna Ki Jaladri, jelema saha kadua gaplok, tukang bobok, tukang tarok teh. Atuh beuki ngirangan maksudna mah kitu. Namun nya kitu teh we aya deui atuh ye. Terehna ti Bah Gawok si Bogel aya paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan uyah tara TS kaluhur cenah kitu para wargi cigana mah kalakuan Bah Gawok alias Ki Jaladri teh nurun jigana mah ieu ka si Bogel. Kumaha terasna dongeng para wargi nyaeta si Bogel harita teh nepungan anu jadi guruna anu katelah Mbah Gantarang. Mangga urang lajengkeun. Dina hiji poe Mbah Gantarang kadatangan ku muridna nyaeta si Bogel. Samalah si Bogel bet mawa deui batur nyata Ki Durbala katut anu sejena. Ari basa anu sok dipake ku Mbah Gantarang teh sajaba sok sentak senghor oge kasar jeung garihal. Malah teu lilapok Mbah Gantarang kedah tumanya ka jalma nu anyar datang. Geuning sia geus datang ka dieu euy. Na eleh deui ku ngaran si Gombrang. Lain gitu bah. Sebenernya mah kuring teh katiwasan kudu jadi bapak. Nah bapak sia kojornya. Bener pisan mah. Usaha ku si Gombrang li. Nya mah ku si Gombrang mah nyeri hate sia ditinggalkeun modar ku bubuyut sia deuleu. Puguh we mah. Saha anakna nu teu nyeri hate. Lamun nyeri hate kudu dikumahakeun tah si Gombrang ku aing. Nyapae hane mah lah tuman. Tapi sia nyawa sorangan jalu. Si Gantarang tara lunta geus teu hayang nempo dunya. Dunya luar kajaba ieu tempat. Jadi kudu kumaha ka hayang sia atuh. Nya wirid ilmu we malar leuwih sampurna kuringna mah. Alus pamenta ilaing euy. Bogel alus. Dasar ilaing mah murid anu cerdas. Meunang tapi aya syaratna deui. Ai syaratna naon bah? Syaratna jalma tiluan kudu ingkah di tempat. Aing ngawirid ilmu ngan ka maneh wungkul. Rek nyerieun hatena rek henteu, pokona syarat eta kudu dijalankeun. Mun sia yang diwirid ilmu ku aing, tah kitu mah tah. Puguh pikeun Ki Durbala lain deui matak nyentuhna. Tapi Ki Durbala sadar yen anu cikeneh nyarita sasat lain jelema handap pangartina. Jelema nu geus kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti. Anu mana para wargi sadaya anu harita teh geus pasti we eta jelema-jelema anu aya di dinya teh atawa nu jadi nu ngageugeuh eta tempat anu katalah nyebut anu disebutna Mbah Garantang teh jelema nu luar biasa saktina.
Bogel kula dina waktu ayeuna kepak sarek mulang Bogel ngan dina hate kula aya rasa nu nyeletit tapi kula sadar ngan di mana Ki Bogel bener-bener males kanyerian hate si Gombrang omat bejaan kulanya urang nyieun beungkeutan anu kuat da geuning tah nyere ge mun dihijikeun jadi sapu nyere bisa kuat pan dipisah nyampe ke pake nyapuan nu matak urang mah ayeuna urang nyieun beungkeutan anu kuat sangkan urang kuat dina haripan sagala perkala cek Ki Durbala bari geus teu ngaliek deui ka si Bogel nu bingung ku itu ku ieu. Ki Durbala katut si Bongsang kebat ngajugjug ka lemurna deui. Si Bongsang nu teu weleh neteuli wae ka si Gombrang terus ngurihit ka Ki Durbala sangkan dipangmaleskeun kanyerian hatena. Kang, piraku rek tega ngantep kuring. Na teu hayang neangan deui guru nu leuwih luhur batan si Gombrang jeung guru si Bogel cing atuh urang neangan guru lah. Nyeri hate kuring mah diusir teh Kang. Oh Bongsang lain dewek nu boga pikiran kitu euy. Tah tapi kudu ilaing. Kahiji si laing ora keneh atuh kadua panan. Kasalahan ge jeung ilaing ye. Naon teh dewek mah nyeri hate teh ku si Gombrang sepeda si Gombrang geus wani mateni Kang Jaladri. Jadi ku ayeuna kitu sajabati si Bogel memang sakuduna males pati dewek ge memang kudu. Tah ieu mah urang sewang-sewangan we maneh oge. Mun tetep hayang ngala nyiwa jiwa si Gombrang jigeura idit. Kata tar kulon tadi wewengkon eta loba jelema nu laluhung elmuna. Kemana maksud ujung kulon Kang? Ujung kulon. Tamun teu kadinya gerak datangan ka wewengkon pameungpeuk. Jadinya loba jelema nu jelemar kabisana. Pokona mah nyiar ilmu anu hebat nu hebring lah. Nah atuh kitu mah Kang, kuring rek nuju ka ujung kulon we lah pikeun ngulik deui Aji Pangarti bejana ditu aya ilmu batu karang Kang. Bisa tagen jelema ditinggang teu regrog-regrog. Ojing didoakeun ku aku kuring. Pokona mah muga-muga awak maneh manggi guru leuwih luhur. Geus kitu mah harita Ki Durbala jeung si Bongsang pisah. Ki Durbala nyelang heula ka lemurna da geus ngarasa sono kanu jadi anak. Sedeng si Bongsang kebat ngajugjug ka tatar kulon. Lemur bubulak nyata lemurna Ki Durbala mangsa eta lemur es tuning sepi jempling taya saurang-urang acan anu ngulampreng. Maklum pilemuran anu nenggang ti lemur sejen. Di sisi lemur aya wangunan imah sakurilingeunana diapit ku sarwaning pepelakan. Aya sampe daun katuk jeung katambahan ku dapuran awi. Si horeng eta imah leutik nu diapit ku sarwaning pepelakan teh geuning imahna Ki Durbala. Ari Ki Durbala sanajan nya kasebut jalma bocokok tapi tetep aya kangaranan ka anak mah teu weleh kaaliran rasa dede. Saperti poe harita di jero imah teh aya dua urang jalma. Awewe nu hiji geus tengah tubuh nyaeta Nyi Mas Romlah sedengkeun nu hiji deui saurang wanojan umurna teu jauh ti Nyi Ningsih. Atuh para mitra sadaya maksana mah para mitra sanes Nyi Mas Romlah ukuranna mah saperti Nyi Mas Romlah kitu. Nu hiji deui jiga Nyi Ningsih. Si horeng dua awewe teh nyatana indung jeung anak pamajikan Ki Durbala sedeng dua wanoja keur mangkak rumaja anakna. Kelila ti antara nanu awewe sedang rumaja tepok nyarita kieu. Mak, nah geuning abah nepi ka poe ayeuna betaya bet mulangnya. Ka mana atuh sabenerna nya mah nya? Cek eta wanoja nu katelah Sari Puspa anak tunggal Ki Durbala. Luka teuing atuh nyai da biasana mah es tuning tara ampleng-amplengan. Ngan meureunan aya penting mata kata terusan oge. Cek indungna nu katelah mah eroh. Sari Puspa rumenghap tembong dadana turun naik. Samalah lebah cengkir gading papasangan estu terap pisan turun naik. Nah abah teh pangnalila teh keur usaha atawa keur naon mak? Ai nurutkeun bae jama ti abah cenah abah teh. Ngabogaan musuh nu katelah si Gombrang nu batak pangna abah maneh lila teh moal salah keur bantro kakuatan jeung si Gombrang meureun. Bantro kakuatan jeung si Gombrang pan? Kuringnya pan asa pernah ngadenge ngeunaan si Gombrang mah jalemana basa ajan tapi nabet di arah-arah ku abah. Luka teuing lah tanyakeun we ka abah maneh sorangan mamah tara pipilueun sieuna ieu desenghor. Kituna teh para mitra dikitukeun Sari Puspa terus balem. Teu lila blig-blig kadeukeuteun imah aya sora dampal suku nu leumpang. Roh, bagiakeun ieu kami roh. Para mitra sadaya atuh aya nu datang. Kakak urang sanes mah. Geuning lain ieu mah. Lain imah lima salah aya sugana imah aing. Geuning lain ieu mah punten nyai. Aduh ya.
lainku ieu mah lain imah aing geuning ceuk eta nini para mitra tuluy ngalios deui si horeng para wargi sadaya eta nu datang teh jelema nu kurang saeunan na maklum zaman harita sok aya jelema nu kurang saeunan atuh mah eroh tuluy nyarita dah geus baku si nini teh lamun geus datang teh nya tong dibuka nyai lah pantona nah tas si nini eta mah teu baku mah geus datang teh bari sok menta dahar ongkoh keur mah di urang eueuh dahareun barang geus ngaleos para wargi sadaya eta nini teu lila para wargi sadaya aya nu kaketrok mah saha nu kaketrok sahanya meureun si nini tadi bawa saha nu kaketrok kuring ya buka bantuna ero ih atuh geuning ye meuni lila ye nah teu jeung si bongsang katuci nu sejena datang teh ceuk mah eroh bari hanyat pok ngajawab wadak henteu si bongsang ku dewek ditita init ka tetar kulon euy geuning tisieun ka mana anak urang ieu abah pugu di Arab-Arab ku abdi hehehe syukur ari cager mah kumaha geus lancar diajar ulin sia ti nini maneh teh lancar abah samalarek ditambahan deui pokna teh oh syukur we malah sing soson-soson diajar nanya sanu nyaho poe isuk abah minta tulung ka hidup lain mana cai hayang inum ya ai poho ke sakedeung ceuk mah eroh terus nyokot teko sok diteuneun hareupeun Ki Durbala jeung cangkirna harita para mitra sadaya anakna tuluy nyarita abah cenah aya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat abah teh ngabogaan musuh anu tangguh saha abah bener nyai bener abah ngabogaan musuh anu katelah si Gombrang sabala duru sapuguron abah katelah Ki Jaladri kiwari karingaran dipateni ku si Gombrang tiwas leuh atuh mun kitu mah tong diantep abah ari sababi sing ngulayaban kanu sejen leuheung basa mun ninggang ka abah jalma nu pilih tanding ari geus muji teh maneh mau meuni bebeakan Ki Durbala rebeh liang irungna atuh poe isuk mah abdi bade ka tempat nini gurunya abahnya rek nyampurnakeun jurus nu can bener barek diulik deui nu dimaksud ka nini maneh nya abah uji gua atungan kade di jalan bisi tepung jeung jelema teu balik Ki Durbala mapatahan heula kitu namanya ka anak teu cara ka para mitra nya ka anak mah para wargi sadaya luar biasa nyaahna beda jeung ka batur gitu atuh geus kitu mah ngarobrol terus nema kana perkara sejen perkara ngan hatutah ngan tetep nu jadi bahan carita ngeunaan jiwana si Gombrang poe isukna kirawanci carangcang tihang Sari Puspa geus lunta geusan ngajugjug ka tempat guruna nu matuh di pasir wereng sawetaneun lemur bubulak lempangna memang siga lalaki we lempangna ge jauh tina rasa kapawur anggang tina rasa kahariwang tangtungan memang gelis awakna mangan hanyaka goreng sifat adatna ngarah ka bapa aya paribasa barangasan teu kaup teuing babari kasigeung malah leuwihna pikeun Sari Puspa sok resep ngancurkeun rumah tangga deungeun atuh da saha lalakina anu teu kabongroy anu teu heroy ningali rupa Sari Puspa pangawakan atuh para mitra jangkung lenyang dipasieup ku gunung sakemaran nu keur meujeuhna pisan atuh umur keur memeujeuhna dina sagala rupana resep make budak umur sakitu pantes we katingalina oge nya eta can aya saurang nu bisa meruhkeun hate Sari Puspa ngan ukur kitu we karesepna teh ngagoda geus paburantak males we tara tembong-nembongan deui jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang Sari Puspa geus anyog ka tempat ninina atawa guruna kadatangan Sari Puspa pikeun guruna katelah Nini Anting teh Nini Anting barang kadatangan kuno jadi incu sakaligus menjadi muridna ka cida bungahna teu lila Nini Anting kedah tumanya eueuh geuning hidup nyai ari sugan teh moal ka dieu deui moal salah rek nagih janji diberi ilmu merenya bener pisan ini kuring datang ka dieu teh tayalian hayang ngasakeun ilmu jurus nu kamari can tamat hihihi tetela maneh teh geus jadi saurang incu anu sumangat na ngagedur lain kumaha bapa maneh geus datang cenah di mana cenah deuleu matak saja batirek nganepikeun ge teh nagih janji diberi ilmu teh aya deui soal bapa nyaeta ngeunaan abah
Bahadur bala ngabogaan musuh katelana si Gombrang nini. Amuing jadi bapak maneh ngabogaan musuh anu lah si Gombrang. Pantaran kumaha jeung jiga jajaka keneh. Cenah mah geus rarabi nini hanyakal satarina marek dipelet ku nini. Ari pek geus lain bujang meureun nya aduh. Lah kagok nu kitu mah meletna oge. Nah nini aya keneh hate pikeun lalaki rabi. Lain keur laki rabi nini mah keur numu ieu we kapeungkeuran kulit. Jeung mun nini manggih getih bujang awak nini seger kitu. Cek nini Antini si horeng nini Antini teh nya para mitra nya nini nya anaknya incu garoreng sifat garoreng adat teng manuk teng anak meraku kuncungan teh anu kieu para mitra uyah tara TS kaluhur. Atuh hari kitu mah abdi moal kabagean meureun nya nini. Ih atuh bet moal nini ge da moal kitu bae. Kopekeur maneh mah ngan ieu mah kieu nya nyai mu nyai hayang bener-bener awak mah sagi ku aji pangarti wayahna kudu aya syaratna jeung ku nini nya. Nyai rek dibawa ka saurang jalma nu elmuna leuwih luhur batan nini. Nu dimaksud ku nini teh kumaha nini? Heueuh mun maneh hayang luhur ilmu ku nini rek dipasrahkeun ka lanceuk sapaguro nini. Katelahna Mbah Gantarang. Maksud nini kuring diajar ilmu silat teh lain ti nini bae tapi ti Mbah Gantarang lanceuk sapaguro nini. Heueuh bener ngan aya nu leuwih ti eta syaratna teh. Malah kudu dipikir masing asak. Syarat naon nu kudu dipikiran teh nu masing asak teh nini? Syaratna tayalian nyai kudu daek marangan Mbah Gantarang dina waktu tengah peuting. Tur di tempat nu sarua tah kitu bising teh nyaho mah. Ngadenge kecap Saripuspa ratug tena. Geus kasawang ku dirina mun seug dirina tetep maksakeun widi-widi ilmu nya meureun kudu daek nyubadanan ka hayang Mbah Gantarang. Mangka apanan kungsi Jongho kumaha dedeg pangadegna Mbah Gantarang. Nya bongkok para mitra atuh nya kering nya keur awe aki-aki meureun moal pikaresepeun. Nini mah kajeun nungtut ilmu ti nini we abdi mah nini moal daek dipasrahkeun ka Mbah Gantarang piraku nini betega ka inju sorangan nini. Ih apan kahayang hidup lain. Ari nini mah sakadarek nuduhkeun nyari mung mah teu nanaon ngan meureun wayahna nyai kudu daek jadi panitah nini. Dititah kumaha perkara naon ini? Saeutik nya nyai kudu daek nya ngajajakan utulen deuleu. Sajaba ti tulen teh kasep deui eta mah ari geus ku nini mah rek dipulung nya ku nyai teu nanaon. Nya leuwih hade ngajalankeun eta we nini pancen eta lah batan awak kudu disebakeun ka Mbah Gantarang mah abdi mah ngan samemehna abdi hayang dibekelan heula aji kinasihan ku nini. Aji pelet pamikat teh ya pokona mah pelet naon we nini pikeun mikat jajaka nu rek dijadikeun sasaran. His atuh puguh we maneh teh ku nini rek diwaris ilmu aji kinasihan. Ye si leugeuh teureup rek diserenkeun ka nyai. Si jaran guyang malah mah aya di nini je. Nyata si kalong hideung di mana dikebut ku si kalong hideung nuturkeun lalaki nu kumaha oge. Samalah eta jurusna gerek dibikeun. Neruskeun anu kamari tah kitu sangkan nyai jadi jelema anu cangker loba kawani gede wawanen. Nya nuhun ari kitu mah nini tempas Saripuspa. Saterus nama ieu guru jeung murid ngobrol nema kana urusan sejen. Perkara sejen tapi tetep nyu dibukur catur bahan carita mah nyaeta ngeunaan musuhna nu ngaran si Gombrang. Para mitra kaum dangu Saripuspa nu geus nampa panggembleng ti nini Anting terus lunta nu maksudna tayalian rek ngadatangan ka tempatna si Gombrang nyatana kalembur duku. Sedengkeun dina waktu tur poe anu bareng si Bogel oge di tempat guruna teh geus kaluar si Bogel kiwari bener-bener ngarupakeun saurang jalma nu masagi dina widang aji pangarti. Keur jongjon lempang kolebat di hareupeun si Bogel aya jirim anu ngolebat. Si Bogel panasaran terus luncat. Si horeng anu ngolebat bieu teh tayalieun Saripuspa. Si Bogel baranggok jeung Saripuspa jol dibere resep malah lain ukur si Bogel bungkul. Tapi Saripuspa ge sarua dirina bakal tepung jeung si Bogel bet dibere rasa simpati. Boh itu boh ieu duanana can pernah tepung tapi si Bogel lalaki nu gede wawanen pok kedah tumanya. Ai. Nah panon kula teh ngimpi atawa kumaha ieu teh? Di tempat anu barala jauh ka ditu jauh ka dieu betepung jeung saurang wanoja. Nah leres salira wanoja teh bangsa manusia.
Sari Puspa najannya kakara tepung harita teh kusabab sifat nages nurun tinini anting pok ngajawab di baredog di balengan kumaledogen imut. Kuringnya asa kabar di langit kabentara bulan di tempat betai saurang jajakan ulunta nah jajakati alam siluman lalu jajaka biasa bangsa manusia cenah pok nate iya aiku lama lain siluman lain manusia lain siluman lain ulama asli manusia biasa ngaran kula katelah si bogel guru kula katelah nambah garantang gantarang ari tempat matu di leuweung tutupan pernahna di guha karang ari maksud jeung tujuan kula nyaeta rek lunta rek ngajorag kalemur dukuh pikeun ngayakeun balitungan jeung si Gomrang nu geus mateni bapa kula nu katelah Ki Jaladri atuh leuwih sohorna babah gawok tak kitu ayeuna kula tumanya ari anjeun rek ka mana lumampah sosoranganan jeung ngeti lemur mana cek si bogel bari neuteup antep naker kana tangtungan Sari Puspa jiga nu hayang naranyangan we. Atuh ku harita teh para wargi Sari Puspa tuluy ngajawab. Kuring katelah Sari Puspa ari lemur matuh banyar karang pamidangan mah ti bubulak. Ari tujuan sarua jeung niat anjeun nyata ngajorag ka lemur dukuh rek mangmaleskeun ka nyeri nu jadi bapa. Ai. Nah, saha bapa anjeun? Bapak kuring katelah Ki Durbala sobat medok Ki Jaladri. Aduh anak Ki Durbala. Atuh mun kitu mah papanggihna antara urang teh geus aya ti luhurna meureun. Anjeun anak Ki Durbala sedeng kula anak Ki Jaladri malah satu tujuan sarua kumaha atuh geus kieu ye nya urang satujuan piraku ku tanaga urang nu ngaran si Gomrang tetep nagen tong boro kuduaan sadalaku kula sorangan ge nu ngaran si Gomrang macan pugu metu ari sabab ilmu Mbah Gantarang can aya nu ngungkulan nya atuh ari kitu mah hayu urang babarengan. Antuk nama para wargi antara si Bogea jeung Sari Puspa terus ilit bareng kusabab terus-terusan babarengan akhirna ieu dua nonoman si Bogea jeung Sari Puspa teh terus tumuwuh hiji rasa nyaeta nu disebut cinta. Sari Puspa sanajan saurang wanoja pasisian tapi kusabab mineng kagoda ku tiap lalak ngagoda tiap lalaki nya dina emprona marengan ka si Bogea. Sari Puspa geus teu asa-asa deui sedeng pikeun si Bogel teh alir anu harita pikeun si Bogel lir anu dianteran jeung nimu manggih atuh da saha lalakina nu teu liwung gandrung ku Sari Puspa bari lempang pageye-geye pok si Bogel mimiti deui muka carita. Harita para mitra si Bogel tuluy nyarita, "Sari, kumaha mun urang ieu urang teh yeuh, urang teruskeuna kana unggah ka bale nyungcungna kira-kirana Sari bakal narima?" Cek si Bogel bari nyekel pigulang leungeun Sari Puspa. Nyamun perjuangan urang geus beres mah hayu teh teuing ngan kuring mah urang kampung meureun matak era. Keur Kang Bogel urang dayeuh urang kampung di mana bogoh mah tangtu diudag nepi ka mana ge. Ceuk paribasana leueur kunang iteuk pae-pae poe kunang damar atuh ceuk si Bogel. Teu karasa ari waktu dipake ngobrol mah nyaho-nyaho poe teh geus reup-reupan burit. Samalah kayan langit teh betreueuk angkeub pihujaneun geus ngadingding ditambah ku mega ting jarumpluk hideung samalah teu lila paralak hujan maralak beuki lila eta hujan beuki gede si Bogea jeung Sari Puspa poe eta kahujanan mangkaning si Bogea jeung Sari Puspa masih jauh ka pilemburan. Para mitra anu mulya si Bogea tuluy nyarita, Sari urang teh teu kabeneran ni tujuan teh ari sabab bet kapegat hujan ye kumaha atuh nya Sari sangkan urang teukena ku cai hujan mangka ieu teh geus baseuh geuning. Nya kumaha atunya tapi ari itu bet jiga wangunan saung geuning. Bener wangunan saung jiga nama saung anu sok dipake tatanen. Tukang tani di ieu tempat aya huma kumaha mun urang ngiuhan heula di eta tempat. Ayo atuh. Teu loba nu dipikir deui gentak ieu dua jiwa dua jirim teh ting jorelat muru ka eta saung. Sakedeunge geus satarpi duanana tuluy darieu. Aduh untung manggih saung ya mun teu manggih beuh cilaka tapi urang kudu kumaha nya. Kumaha naon Kang Bogel? Nya sikep urang babakuna mah ceuk si Bogel siga nu nya. Nah para mitra sadaya manehna teh jelema anu hartina mah jelema bener bari padahal hate si Bogel geus ngageremet ka jirim Nyi Puspasari.
Sari Puspa ngahulang dipikir-pikir tetela kapikir yen eta saung teh ukur samahieun sorangan. Sedeng apanan dirina henteu nyorangan tapi jeung si Bogel Sari Puspa kedalisan. Kibat wae namanya Kang Bogel. Kang Bogel dihanap abdi di luhurnya. Nya teu naon akang mangelehan lah cek si Bogel bari miheulaan diuk. Sari Puspa ge kusababa cangkeul antuk nama gek dua nanda dariuk. Akhirna Sari Puspa jeung si Bogel dariuk bari ngareneng. Beuki sore kaayaan beuki poek samalah di jero saung eta mah tetempoan geus poek pisan ngan henteu ari meredong teuing mah. Hawa karasa tiris maklum hujan. Sari Puspa ngarepetkeun awak ka awak si Bogel. Atuh puguh para mitra sadaya harita kahaneutan ngan sok sanajan harita si Bogel gaga boga paniatan ka nyiningsi ayeuna saurang wanoja gigireunana hate jeung pikir si Bogel ngagerentes. Aduh, kaayaan tiris kieu bodoh aing mun teu ngamangfaatkeun kasempetan. Munilik dina syariat Sari Puspa memang masih weuteuh, tapi munilik dina kawani memang Sari Puspa geus lain. Pokona mah wanoja nu can ngeunal lalaki. Waduh. Cenah ceuk si Bogel bari api-api leungeun ditempelkeun kana lebah tak-tak Sari Puspa. Tongki atuh Kang Bogel saburang masih jauh kana lalampahan. Cenah bari sakilat leungeun si Bogel ditepak. Atuh da lain tepak wanoja kosong leungeun si Bogel kuat kangerepeng. Aduh, hebat geuning tepakan anjeun mah Sari. Aduh. Tapi naon hartina urang aya di dieu teh mun teu ceuk si Bogel mimiti mancing Sari Puspa. Mun teu ngalakukeun teu beres. Najan poek pikeun Sari Puspa tetep awas jeung jelas. Tapi hade eta caritaan Kang Bogel ngan eta kudu aya syaratna. Syaratna? Ini aya syaratna. Oh. Naon syaratna? Cincin caritakeun. Ku Kang Bogel baris dijalankeun, baris disubadanan, baris diayakeun hayang syarat naon cing sok caritakeun. Pokona mah belak-belakan ka Kang Bogel malah ulah disumput salindung di sinang siloka hayang syarat naon ku Kang Bogel diusahakeun. Kang Bogel kudu daek neangan jajaka pikeun dipasrahkeun ka guru kuring. Waduh, teh syarat eta mah aduh. Kan ukur gitu? Ya sakitu. Abi mah milih syarat teh moal hese Kang Bogel. Nu kitu we wungkul. Enteng poe isu Kang Bogel baris mawa jalmana. Jajakannya? Ya jajaka. Tidak katarang naugo. Itu pokoknya mah jajak katulen. Ya beres. Mun isuk sanggup buruhna ge isuk we. Cek Sari Puspa dicitukeun si Bogel ngalengak prawagi sadaya. Atuh harita kene si jelema anu tukang tinggukeun aku KO. Tapi kangeranan anak si Jaladri tur geus kungsi diwirid ilmu ku Ki Jaliteng. Si Bogel teu ponok pangharapan. Harita oge tuluy si Bogel mimiti ngarapal ilmu nu diwariskeun ti Ki Jaliteng nyaeta ilmu panggupai jiwa. Sok sanajan can sampurna tapi watakna eta ilmu memang gede pisan pangaruhna. Luar biasa pangaruhna para wargi. Waktu beuki tuluy nyerele kayan beuki dicu kalah ka beuki poe ditambah ku hujan tuluy ngagebrek. Samalah kingkila banting baranyai sakapeung gelap ngajeleger. Palebah para mitra ngajeleger na gelap bari jeung kingkilaban ngabaranyai katingali atra di eta tempatan menicaang ngarawangan ngan saukur sakise. Si Bogel mimiti ngarapal ilmuna. Sedeng Sari Puspa terus beuki rapetkan awak si Bogel. Sora halono dikedalkeun ku si Bogel. Sari, peuting ieu geus eueuh nu nganyahoankeun. Kajaba urang jeung urang duaan tur geus pakait ati pasang subaya pikeun ikang moalan carinci luncat mulang moal ingkar tina tali gadang. Beca pokona mah ieu era engkang atuh ku Mang Durbala. Lantaran santeuna ge Mang Durbala teh guru sapagurona Bapak engkang Abah Bah Jaladri. Jadi nu penting mah akang bener-bener miharep ka nyai teh lain ngan saukur saulineun. Estuning rek dibawa kamana bae oge ceuk paribasana kaliang cocopet digentel ke aku akang. Tak kitu nu matak yu orang hirup babarengan jeung akang. Aya paribasa kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga. Cek si Bogel. Sari Puspa hatena mimiti ratung. Najannya dirina kasebut wanoja nu purah ngagoda rumah tangga deungeun. Ari tuluy tepi ka kitu mah pikeun Sari Puspa can kaalaman. Sari Puspa masih bisa ngajaga tina hal nu atuh dipiharep. Bari satengah nyurungkeun ku kakuatan tanagana. Sari Puspa kedal jawaban. Tong maksakeun kahayang Kang Bogel.
Ari sabab mun Kang Boger rek ngalaksanakeun kahayang sorangan, kuring puting ieu keneh bakal ngejat. Tur tadi antara urang duaan baris jadi mumusuhan. Sing sok mending urang mumusuhan atau mending urang bener-bener hirup ngahiji bari tong aya kajadian naon-naon. Keun teh hareupna ge, da moal aku saha deui atuh bagian kuring teh Kang Boger. Nu penting mah ayeuna urang ulah ngalaksanakeun kajadian-kajadian anu teu dipiharap kitu. Cek Sari Puspa. Bari nyurungkeun awak si Boger. Si Boger ngahuleng, dipikir-pikir, dibulak-balik caritaan Sari Puspa. Memang aya benerna. Lamun dipikir ku pikiran hade, tapi lamun dipikir ku pikiran goreng, wah tutup teh. Tetur para mitra setan ting harewos kana teulina. Majarkeun teu cenah bodoh maneh mah Boger, eta paisan lauk mas naha cenah teu gancang dibuka cenah kitu dauna. Atupun kitu deui setan hiji deui leuwih jahat terus ngaharewos deui. Wah sia mah bodoh alabatan di kebo sia Boger. Nah kabina-bina teuing kawaslina lalaki we. Apaan maneh teh tuluran di Cijaladri alias Bah Gawok, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingkap-nyingkapkeun anerok. Tapi naha ngareupan heut soal kieu, sia teh bodoh kabina-bina. Kitu para wargi setan nu ting harewos dina ceulina si Boger. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Si Boger para wargi sadaya memang hese ngusir pangaruh setan. Si Boger tuluy nyarita, ari pikeun Kang Boger mah bacan peuting ieu teu laksana kajen jiwa Kang Boger ngalayang we nyaan. Cenah bari tuluy ngadeuketan ka Sari Puspa. Sedang pangaruh nu dipentangkeun ku si Boger peuting eta mimiti karasa ku Sari Puspa. Dengan si Boger tuluy ngopepang. Ulah Kang, ulah Kang Boger, cek Sari Puspa. Tapi naon hartina para mitra tanaga wanoja nu mibana ilmu. Harita ge para wargi sadaya. Memang si Boger usaha sateka pola hayang meruhkeun Sari Puspa. Tapi Sari Puspa oge manehna ngajaga diri sangkan manehna teu kabeunangan ku si Boger. Perang antara dua jiwa ieu para wargi sadaya. Nu hiji hayang ngawasa, nu hiji mempertahankeun diri. Akhirna para mitra sadaya kumaha teu kagamarkeun dina ieu carios ngan kaayaan hawa tiris hujan beuki gede dordar gelap meniting baranyai. Samalah lain ukur hujan jeung gelap wae tapi angin jeung hilu nyaksian harita teh para mitra sadaya dua insan anu keur sarua mempertahankeun dirina sewang-sewangan. Jadi mun mempertahankeun pada cenah para mitra ieu pada danu hiji pada naon teh pada hayang hiji pada mung pada para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng judulna Si Gomrang karangan Dede Rukmana Kaer. Mangga urang teraskeun dihanca dongeng kumaha terasna. Nah leres-leres Sari Puspa bisa mempertahankeun diri atanapi kumaha ngaha anjeunna tiasa ngawasa ka si Boger atanapi kumaha teu kagambarkeun dina dongeng. Kira-kira wanci nunjukeun janari leutik dua insan tembong cari nekul nusa urang umar cimata sedeng nusa urang deui mah estuning tetep tenang. Kang Boger peuting ieu diri kuring geus kasungsi raga. Geus kasorang ku akang, Kang Boger kudu tanggung jawab. Mun teu atawa ngangles kuring kajeun nemahan pati, bari mawa hate nu ngayakeun balas dendam. Sari Puspa tegas, sing percaya ka akang Sari. Tidak aku Kang Boger kudu ngabohong. Cek akang mah moal lancalin si luncat mulang moal ingkar tina tali gadang. Sakumaha nu geus dijanggikeun pasti ku akang di dieu ditedunan. Cek si Boger saterusna diuk digirin Sari Puspa. Samalah akhir nama dua insan teh betatu terusan. Tuna lampahna si Boger jeung Sari Puspa kiwari urang guar di lemur duku. Tapi ngata heula para wargi. Teu antuk naon ka kitu-kitu nanya. Memang para wargi ku Mang Jaya disebutkeun nu non teh nu teu ecreug panggih nu teu ecreug nya kieu we kalakuanana. Dalam tra nu bener mah Sari Puspa bisa mempertahankan diri anjeunna ge kumaha we sateka pola. Kitu lantaran sok sanos istri sok sanos pameget dibere aka jeung tareta. Seueur cara pikeun mempertahankeun diri. Ngan lamun kitu mah setengah hayang gitu lain ge mempertahankeun diri. Ya tahu Sari Puspa bari setengah hayang mempertahankeun lain ge mempertahankeun diri nu kitu para wargi. Para wargi anu mulya, urang tunda heula lampah si Boger jeung Sari Puspa.
Diwari guar deui di lembur duku. Lembur duku poe eta kaayaan estuni geus balik deui ka mangsa tenang. Samala si Gombrang jeung Ningsih timimiti datang ka lemburna. Katilu poena si Gombrang jeung Ningsih geus ngisian imah titinggal karuhuna nyaeta titinggal Kidempah nu direbut hakna ku Ki Galadri. Parang poe keur hade poena diburuan imah tembong saurangan. Wanoja keur sasapu. Sedengkeun ditepas imah aya nu cineluh diu, si horeng eta nu keur sasapu teh tayalian ti Ningsih anu geus dibawa pindah ku si Gombrang ka imah ditinggal kolotna. Si Gombrang sakitu geus ngahiji rabi tur rek boga turunan, sifat heureuyna mah tetep we aya. Ih, tong dibalaan wae itu sasaputan iki. Kita mun barala jeung bersih di ayeuna yeuh. Heueuh, kumaha ri Kang Gombrang? Ting atuh Kang kana heureuy teh tong digedekeun teuing ari sabab era pan urang teh sakedeung deui rek boga turunan. Cek Ningsih teu boleh ditungtungan ku imut. Ge si aing mah itu nya aduh. Eta imut maneh Ningsih mun mata kelinu aing mah nya aduh. Dicrek boga budak kala beuki ngilut euy nya. Eta mah klet ileung mah euy nganung pamelet we sugan mah aduh. Mun peuting moal teh di. Gabrung ku ing nya aduh. Heuh, sugan mah eta. Biar nanti kamu cuy. Nyaan segala mutan mau dibuka aja. Cek si Gombrang. Bila di jero imah aya nu datang saurang awewe tengah tubuhnya eta Nyimas Romlah. Cing atuh karta. Adat-adatan teh keur lelengohan pikeun era kudeungeun ieu. Ayeuna mah maneh teh geus dewasa, geus rumah tangga. Era atuh kalakuan kitu wae siga baheula heuh pikeun adat-adatan model kitu mah. Mak RR segala mah. Menaiki uing mah era ku batur ye. Teu wae batur sina eren ku uing daripada uing era ku batur pokona kitu. Uing we si Gombrang mah bisa dirobah-robah sekali Gombrang tetep ngagombrang kitu. Pakaian gumrung gambrang. Atuh we atuh rek boga incu teh murid macam nya. Hayang awewe lalaki mah incu teh. Ai keur mah marek awewe rek lalaki ge sarua wae da ka incu. Sok atuh kadinya mun sok komo ka incu kakara mah memung incu mungaran ka Cidabag jana mah teh boga incu. Ih. Nah, mending kemana wae orang wae itu kemana je Bah Jembar? Si Gombrang mengkolkeun jejer carita nanyakeun Bah Jembar anu geus jadi salaki Nyimas Romlah sarta disatujuan ku si Gombrang. Kateuing tadi mah nyaritakeun rek ka imah Ki Jabur. Tapi naha mun lilanya jeung kieu ieu teh sarta maku abah maneh diajak pindah ka lembur gintung nah hidup ngijinan sakirana. Ari Ki Jembar ngajak nya kudu atuh mah kudu tuhu. Supaya bae sage diajak ku salaki dibawa ka liang setopet ge kudu daek kitu. Rek digenteak-keake ku mah salaki. Aduh. Ari sabab pamimpin rumah tangga teh nya teh salaki kitu. Ini keterangan ge jelas cenah Ari Jalu qawamuna ala nisa kitu. Teuing salah bener nama teh. Sa eta atuh hai lalaki teh pamimpin awewe cenah kitu tah. Teuing bener teh namanya. Aduh. Tah eta li lalaki pupuh. Jadi aya itu dia mah ka salaki pupuh teh rumah tangga kitu. Jadi mah teh kudu ngajehan ka salaki teh kitu mah. Cekna si Gombrang ngadenge jawaban anakna Nyimas Romlah imut leleh. Syukur ari hidup geus boga pikiran kitu mah Jalu. Ngan omat hidup kudu daek ngalongokan ka kita gintung ka ditunya ngalokok emas sawaktu-waktu mun salse kitu oge. Ih pindah lagi acan di lomok sayang. Bani ieu keneh mah teh. Tenang-tenang we atuh bani ieu keneh mah. Lamun geus pindah, insyaallah ku inggelongokan. Lain kitu ieu mah. Upamana mah geus pindah atuh ari ayeuna mah namanya mah geus masih keneh di dieu. Geus Nyimas Romlah. Sabot keur ngobrol jol Ki Jembar di luar pagar. Teh gimana bah? Mereka kerek kemong gimana sih bah? Aduh nyaan. Aduh. Ya eta. Abah tapi Ki Jabur. Ki Jabur ngajak abah ka lembur neringkul. Ngan tercakra dewa rek neruskeun rumah tangga ka Nyimas anak pikanta cenah. Nya kepaksa urang kolot-kolot ngurus nu ngarora kitu. Jadi abah teh nganteur ka ditu. Kenapokna bari gek digirin pamajikanana. Para mitra kaum dang sabada harita atuh Ki Jembar manehanana di Nyimas Romlah tuluy nyarita. Narek iraha waktu salametanana cenah ka Bah Jembar
Atuh ingkur hitung-hitung lama. Tapi nurutkeun beja tineringkul poe nu hade nyaeta poe Senen. Yo cocok yo poe uing kawin. Malah sareuyeung deui moal nyarek poe Senen maju doh. Moal nya kawin Senen. Nah, poe naon atuh basa ide prendengan teh Gombrang? Poe rebo bah. Poe rebo mah beda. Lain apa teh kieu sama me apa rek mawa indung maneh tidak. Abah yang ngawari seulah ilmu ka maneh sanajan maneh geus luhung batan abah. Tapi abah teh hayang pokona mah mere ka maneh, mere harta abah teh boga, mere ilmu mudah-mudahan aya mangfaatna. Eta kira-kirana maneh bakal diterima moal Gombrang? Atuh gue diterima mah. Dewa ilmu nu alus jeung goreng tuh ilmu nu sampurna. Salih jalma hirup butuh deui, ngelmu deui. Lain abah rek mere ilmu nuhun atuh nu pisan rumah salah. Jadi masih kena sepi ku pangarti, raga masih kurang ku pangabisa. Masih jauh karena sesebutan cukup bah. Da abah rek ngawaris ilmu ka kuring. Pokona mah ira-ira kuring mah sadia nya lah malah hayang dipenda ilmu abah teh kitu. Sampean kuring teh pokona malah santeuna we aya boga ilmu mah regreg teu susah mamawa bah. Ya nya bener pisan maneh Gombrang. Maneh sok sanajan budak pikiran maneh geus koloteun alus. Ring kokoloteun abah. Kokoloteun mah goreng. Lain kokoloteun tapi geus koloteun alus maneh boga pikiran gitu. Eta teh kajida pentingna ilmu mah teu susah dibawa-bawa. Jadi lamun ilmu kurang beuki dipake beuki seukeut. Kitu beda jeung harta banda nu sifatna materi lamun dipake atawa digunakeun beuki beak. Nu matak abah ngan bisa mere ilmu ge ngan saukur ilmu kitu we. Bisi jiga nama kurang manfaat lamun ku dipake ku hidup tapi mudah-mudahan we hiji waktu mah bisa dimanfaatkeun. Nyai rek mere ilmu ngomong wae sabaca tuh. Ngomong wae mah tuh bae moal rap ilmu ka uing ge. Ira rek berenang tuh mere ilmu. Lah nyangke pokona mah mun bisa tapi poe ayeuna tapi engke poting itu bisa diburang. Jeung salian ti abah rek mere ilmu ku abah hidup bari dijajabkeun ka tempat guru abah. Ngan kieu dua kepastian kaiji mun masih jumeneng pasti bakal nentunan. Tapi lamun geus teu aya di kieuna nyawane wayahna. Maneh kudu ngawayahnakeun maneh. Guru abah teh Bajemar ngaranna. Tur di mana dungukna? Jauh atau deket? Ya dibedakeun sok sieun hidupmu. Ai teh dibedakeun memang tugas abah. Ngaran mere ilmu atuh lah. Jauh aya ditungtung langit ge pasti diudag bah. Anggang ditungtung jagat ge pasti diudag ku imah nya. Cek paribasana nyiar ilmu mah punya kajending ka negeri Cina cenah nyiar ilmu mah kudu cenah bah kitu. Lah lamun maneh geus boga pikiran itu alus pisan abah ngerasa bunga. Jadi moal berat pikeun maneh dinanggoning maneh nyiar ilmu. Jadi artina maneh dinanggoning nyiar ilmu sarua jeung ibadah lillahi ta'ala. Oh, loba hebat inu euy. Lain hebat aing mah geus kolot teh. Aing mah ngan ukur bisa ngomong ka maneh teh teu bisa mere harta banda. Ngan saukur bisa ngomong mudah-mudahan omongan apa aya manfaatna. Nya syukurlah bah pokona mah. Aya lah pokona mah. Manfaatna loba. Tateh guru abah teh aya di tengah leuweung geledegannya. Lah jadi ke. Pokona mah maneh ulah wakang ngomong can dibejakeun ku abah. Nyai di mana tuh guru abah teh? Jadi guru abah memang aya di alas Bandawata. Esuni di tengah leuweung luang liwung nu jauh kana ramena bangsa manusia. Lah ini kemarin jauh kahot mah jawara kolotnya. Tempatnya tengah di leuweung jeung di leuweung we na di pedesaan gitu. Jatuh ngawangun desa kadinya sangka desa teh maju. Lain di leuweung wae ieu mah teu puguh teuing lah. Lah beda kolot baheula jeung nu ayeuna. Mun maneh teu meunang leleuweungan kewu artina tapi maneh dina boga ilmu kudu ngabangun daerah di sakuriling bungking nyaeta dieu desa.
sangkan rakyat-rakyat desa aya kemajuan, poh dina pengwangunan, poh dina widang sejen-sejena, pang-pang nama dina bidang akhlak jeung kelakuan kudu leuwih alus. Lamun maneh bisa ngamangfaatkeun eta ilmu keur kamajuan di dinya, kakara maneh kasebut jelema nu disebut pahlawan. Tak kitu Gombrang, pek apa didungakeun sing aya kemajuan segala-galana. Ya pokona mah lah. Pokona mah siap-siap we wing pokona mah. Sok sanajan di leuweung mah diudag ge noba. Ih ari ieu kasebutna guru linuhung para haji anu sakti manya. Emang kahurupana ge sok di leuweung wae, samalah guru masorangan oge bet aya di leuweung Alas Kobar. Lain saha kitu panalah guru Ki Jemar teh. Mang Jemat somlah mengkolkeun jejer pananyana ka Ki Jembar. Nya nu katelah guru akang si Puyut Cakrabuana. Tanu matak murid dakang nyokotina cakra nyata ngalap kangaran guru akang. Ai Puyut Cakrabuana teh sedeng matuna ti mimiti akang mah guron. Eta ge muncan pindah nyaeta di leuweung nu disebut leuweung Alas Jogol. Ta eta pokona eta leuweung teh guru akang yang ngajrekna. Tapi situ ge muncan pindah tawacan maut. Lamun geus pindah mah teuing kemana neanganana. Para wargi sadaya, atuh harita para mitra. Si Gombrang tuluy nyarita, aduh, ete lain dimimiti ngarancung nepi ka tempat mengserem-serem kabeh. Ngarayana ngaran si Puyut Cakrabuana ari tempat di leuweung Alas naon? Alas Jogol. Aduh, aing mah serem pisan. Ahing gawe di mana eta leuweung Alas Jogol teh mah? Jeung bener dengan Alas Jogol itu na tempat gelut baheulana. Da memang bener. Baheulana eta leuweung paranti gelut. Ya guru abah di dinya kungsi tarung jeung musuh-musuhna kabeh. Musuh-musuhna carem bisa dielehkeun. Nganti mimiti harita eta leuweung nu kasebut Alas Jogol geus diganti aran. Ganti ngaran jadi naon bah? Lumatak ngarana jadi Alas Jagat, supaya guru abah nerangkeun ka murid-muridna kabeh supaya henteu sieun teuing. Lantaran lamun ngaran Alas Jogol cenah matak pikari wangeun kitu tah. Jadi Alas Jagat ngaran teh banyak. Oh. Jauh bah eta teh kira-kirana di mana luang eta teh bah? Jauh pisan. Malah lemburna ringkul ke bakat kliwatan. Lamun hidep ke jengaba nuju kadinya. 10 menit lebih mak. Aduh nyaan yeuh. Heuh mak kumaha ieu mak? Harita para mitra sadaya si Gombrang nanyakeun kanu jadi indung. Malah mah nyingcih ge tuluy nuluykeun caritaan si Gombrang. Tapi kumaha abdi ari tebih mah mangka kiwari abdi keur ngabadan dua tong isi aya kajadian nu teu dipiharep we. Leuh mun eta kajadian tos aya Kang Gombrang tos sumping kumaha pemiti acan. Nah, atuh da mage moal ninggalkeun kitu bae geulis. Jaba deukeut ka Ki Jabur jeung ka Mawangsi. Mun ari kitu mah temanya mah nanging tetep ya ari kangaranan naon teh lunta mah tebih. Lunta tebih mah teh bet asa melanghon cewang mah. Lah pokona mah lah. Dan di ini sedih. Kunaon sedih mah artina je. Itunya mau ulah lobang luarkeun cimata paling lagi urusan kitu mah keun aya nu ngatur Maha Kawasa atuh. Allah Maha Kawasa, Allah Subhanahu wa taala Maha Situr Maha Luhung dina sagala-galana atuh. Ka umat manusia Maha Suci tur Maha Luhung kitu. Tah nu macak ieu. Ayo urusan kitu mah keun tong make sedih-sedih atuh. Dang teh kumaha brehna we. Si Gombrang kalah ka para mitra nyarita kitu. Mang Gombrang mah menitara pisan ngaraoskeun kana hate teh nya, kana hate batur, hate eni. Awi ngadah hate maneh nih. Aduh. Pan acan, an geus wacana beusi hatenya. Nu ngaluar ieu, kaluarkeun ngaliwatan lisan. Nyaeta nu kungsi diucapkeun ku bibir, dilakukeun ku pagawean deui. Lakeun bae atuh ning, jamu alila paling oge nya samet bulanan. Sabab lamun jiwa lalaki ning teu dipukruk deui elmuna, pihak nu jahat bakal maabu deui. Leung baasa mun bisa diungkulan ku batur selebur.
ancakal waktu napeaknya itu Sarawati sadaya. Wika dieu para mitra carios nyambung nuju dueuna nyaeta si Gomrang.